few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Jessica Aparneta. Di dieu abi bade macakeun novel Sunda anu judulna Cinta Dina Sajeroan Leuweung. Karya Jessica Aparneta, tahun terbit 16 April 2025. Di hiji kampung leutik aya hiji gadis ngaranna Sari, nu hirup di sisi leuweung anu rimbun. Sari teh gadis nu hade budi, jujur jeung resep mantuan sesama. Dina hiji poe nalika manehna keur angkat ka leuweung pikeun ngumpulkeun buah, Sari papanggih jeung Jaka, saurang lalaki anu anyar wangsul ka kampungna, saenggeus ngalang-lang kota. Wilujeng enjing Sari, saur Jaka kalayan ramah. Sari rada kaget, sabab teu biasa aya lalaki anu someah ka manehna. "Oh, enjing Jaka, kumaha kabarna?" jawab Sari bari nyumputkeun rasa gugup. Jaka siri, "Alhamdulillah kuring sehat, kumaha anjeunna Sari?" Maranehna ngajalin obrolan, ngalaman beda nu ngagenjelkeun hate Sari. Dina unggal obrolan, sara Jaka sarua jeung angin anu ngagepeng dina seungitna kayu jeung dahan leuweung. Beuki poe, Sari sering papanggih jeung Jaka di tengah leuweung, di tempat nu sarua, di sisi walungan anu beriak dina tempat eta. Aranjana ngobrol ngeunaan kahirupan, impian jeung cita-cita. Sari ngarasa yen hatina beuki deukeut jeung Jaka, nu nyieun anjeunna bingung antara rindu jeung kabingungan. Dina hate kuring, sieun nyebutkeun naon anu karasa Jaka, saur Sari dina hiji waktos. Jaka ngagenggam lengan Sari. Sari lamun hate geus ngajak ngomong, teu aya alasan keur ngajaga. Cinta teh teu kudu disumputkeun. Sari ngarespon ku seuri, sanajan hatena karasa panas, tapi Jaka, cinta ieu kudu dijaga. Cinta teh meureun kudu dilaksanakeun secara leres, teu asal-asalan. Jaka ngangguk-ngangguk. Kuring ngerti Sari, tapi di dieu, di jero leuweung ieu, kuring ngaraos yen sagala hal bisa kajadian. Hiji poe, datang hiji ujian ka hubungan aranjeunna. Rencana adat kampung ngahalangan hubungan Sari jeung Jaka, sabab kulat Sari ngarasa yen cinta antara maranehna henteu cocok. Sari dititah milih antara cinta jeung kabudayaan. Jaka, abdi teu tiasa ngalawan kabudayaan urang. Abdi kedah nurut kana kaputusan kolot, saur Sari kalayan getih beuki kacapean. Jaka ngarasa kasieun, tapi anjeunna percaya yen cinta maranehna tiasa ngahontal sagala halangan. Sari, urang teu tiasa mungkir tina rasa cinta anu geus hadir di jero hate. Kami bakal ngajaga cinta ieu sanajan jalanna hese. Cinta dina sajeroan leuweung teh teu gampang, tapi henteu gampang oge mundur tina perasaan anu kuat. Sari jeung Jaka narima yen eta bakal jadi perjalanan anu panjang. Tapi di tengah-tengah eta, maranehna sadar yen cinta teh leuwih tingan ukur perkawis kabeh ajen budaya atanapi kahirupan sapopoe. Cinta teh mangrupikeun perjuangan jeung komitmen anu tulus. Sakitu wae novel anu tiasa ku abi didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.